Si anjing eta mah nya aya di we anu protes ka Paredi nya aing mah aduh cik atuh euy komo sia mah jali barijeng naon nya protes teh sia mah lain bangsa aing lain bangsa Jawa Barat sia mah aduh aing mah eta awewe euy aya awewe anu protes aduh koplok aduh diajar heula neng lah aing mah diajar heula nya ulah sok sagala naon atuh sia mah teu nyahonan naon koplok lah ulah sok protes teh pararuguh bari jeung sia mah lain urang Jawa Barat goblok wawadukan kajedog gue atuh ai lain urang Jawa Barat mah tong ngararomong deulekeun pamimpin sia lain kala pamimpin batur sia mah diprotes koplok pamimpin sia geus balalana racan si anjing sia mah eta budak awewe aing mah karek ge budak kamari ieu anjing segala protes kos geus sakola luhur wae anjing sia teh lah aing ge nu sakola luhur cicing we sok aing mah luhur baheula sakola ge aing mah di luhureun tangkal kalapa aing mah sakola ge koplok sia teh tapi aing mah teu protes keun we nu penting mah aing mah nengan duit sakitu we aing mah ngalieur-lieur teuing hirup koplok sia teh edan sia mah nya pikirkeun heula koplok lamun ngomong da sia mah lain urang Jawa Barat goblok lapoho tah sia bisi dikopian ku aing ngararopi heula mendingan ge lah daripada lieur anjing para rotes para ruguh ngopi jeung rokok gas